warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara yubakti sakuliah tatar priangan seja didugikeun dina pidangan Sabilulungan News dinten ieu edisi Salasa kaping 11 April 2017. Pamirsa, sasarengan sareng simkuring pun Danti Saya Fitri sareng rekan simkuring pun Anissa Nurfitriani. pamirsa, urang sami-sami Bandungan bae iber salengkepna. Situ Cisanti atau anu dipikawano minangka situs patilasan eyang dipati ukur salah sahijina tempat nu dipake ku dipati ukur dina wanci nyekel kalungguhan minangka wadana Bupati Priangan tahun 1625 nepi ka 1628 keur ngagali nilai-nilai spiritual ngatur strategi jeung palatihan perang ngalawan kerajaan Mataram jeung VOC. Situ Cisanti mangrupakeun cagar budaya nyaeta Talaga Damelan Manusa anu nandean cai ti 7 sesepan utami Walungan Citarum. Nyaeta Sesepan Pangsiraman, Cikolebere, Cikawadukan, Cikahuripan, sareng Cisanti. Pokna, di ngaranan Situ Cisanti teh kumagi sesepan cai nu panungtung seseueurna aya di Sesepan Cisanti. Ayeuna Situ Cisanti kakoncara ku kilometer 0 Citarum. Kumagi, Situ Cisanti nyaeta hulu sungai Citarum. Parenahna ieu situ nyaeta di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Kalawan legana kirang langkung 5 hektar, sarta aya di lahan salga 7 hektar di wewengkon perhutani suku Gunung Wayang. Nangge datang kayu situ penasaran we gitu soalnya sahur orang-orang nang sih namanya teh Situ Cisanti bagus gitu penasaran. Nah, terus nembean ka dieu Nembean kumaha ngeunaan ieu pas saparantos datang ka ieu enakeun nyaman sejuk gitunya emang tiris gitu nyaman. Ada segi positif negatif lah gitunya. Terus ibu nggak bade ngalakukeun naon di dieu teh? Ya Sekedar foto-foto atau naon gitu? ya pengen tahu refreshing foto-foto banyak gitu main anak Meskipun hujan oge. Ya. Terus sakit wae ibu atuh nuhun. Etan sagarana nu ngeplak caina di Talaga Warna tah ieu jalana nu mapas rasa sok mata kaguga ku endah alamna. Di tahun 2006 Situ Cisanti dibuka kangge umum. Waktos bukana nyaeta ti tabu 8 enjing-enjing duwi ka tabu 5 sonten. Harga tiket nu dipatok nyaeta 10.000 sajalminya. Kagiatan nu tiasa dilakukeun nyaeta mancing, camping, pangamatan, sareng rekreasi. Lamun hoyong ngunjung ka tempat ieu, ulah rempan fasilitas anu henteu nyukupan. Sanggeus beuki kakoncarana situ ieu, fasilitas anu aya beuki papak di antarana masjid, warung, kamar jamban, dagmaga, serta tempat parkir anu lega. Pamirsa, warta nu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan Sabilulungan News dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang tungkul kajukut tanggah kasadapan mugia jantena nyepan kanggo urang sadaya. Mawakilan Ais Pangampih Sabilulungan News simkuring pun Anissa Nurfitriani sareng akan simkuring pun Danti Saya Fitri seja amit mungkur amit mundur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Mata ngabuka rasa dita